Kapuk, 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 paham, pangham, pang, kapuk. Min, karena awan. Kapuk, tuh aing bodak ngelang layangan wae nya tahu tarururan di dieu. Oh, Aya naon maneh ka dieu nyamperkeun duh ampun. lain. Teu omongan mah datang ka dieu. Moal orang mah lain daripada rarungsing ieu mah orang hiburan, mun kana hiburan daripada rarungsing teu Hiburan puguh. naon, eta musik. Lain urang teh taruncingan deui arek mah. Ah buki rungsing kemari oge teu ecrog sugan. Moal ieu mah kamari ge danteun naon henteu. Siga nu jorang. Moal tuh kamari gitu jorang nih jawabanna lain jorang lain. Teu tuh pokona bulan kari itu ah. Dengerin lah tuh. Tong ulak lieu heula tuh ka dieu teh jawab heula yeuh pertanyaan. Kumaha itu. Yeuh urang boga taruncingan. Tercingan Yeuh, kumaha. dengekeun atuh. Pangteguhkeun naon jawabanna. Huruf anu pertama na tina M. Di tengah-tengahna aya kacangan. Huruf terakhirna K. Naon coba pangjawabkeun. Geus mah bener deui yeuh pi omongan deui yeuh. M Heeh. tengah-tengah kacang tungtungna K. Loba kacangna. Ah, bukan mau kacangan di tengah. Hurufna pertamana. Ah masuk jorang kitu Moal. bisi ditarurutan ku barudak ulah. Mana yang mikirna we tangga jorang da urang mah teu jorang. Nah, atuh kayak aya Huruf pertama M, mana M tengah-tengahna aya kacangan. kacang ditungtungna K. Ah, teuing ah. Henteu teu jorang ih. Kamu nyebutkeun lagi ah baru. Ah teu bisa ngajawab mun maneh mah ah. Naon atuh asin urang. Ye, dengikeun huruf pertama M, Oh, di tengah-tengahna aya kacangan. Huruf terakhir K, naon atuh? martabak. Oh, martabaknya. Oh, hayang ningali huruf pertama naon? M heuh. Sok aya di tengah-tengah sok aya kacangan. Kacangan. Tah kacang terakhirnya Kak nyata Oh, martabak. Mun urang motor Eta atuh pertanyaan mah ke di tengah aya kacangan sagala geus tuh M, tengah R, tungtungna K atuh mun kitu mah kaharti ya mah.